bade pangnyangukeun kanggo si mamah anu nuju panen padi di sawah. Wilujeng dongkap deui atunya baraya sadayana sapertos biasa dina sapopoena mamah Alisa di kampung. Terus ini teh sekitaran jam 2 siangan atos dugi deui kana waktosna masak nasi kanggo engkin sore. Komo pan pamisi mamah nuju di sawah mah kudu buru-buru masak nasi. Bisi kabujang uih ti sawahna teras kaburu hoyongan tuang. Teras di dieu mah cara masak nasi nana teh masih nganggo cara anu tradisional. Sing gaduhan magicom oge si mamah mah tetep we alimeun sangutina magicom teh. Majarkeun teh cenah sangu anu dimasakna sapertos kieu teh rasana lebih enak. Teras dina tahap pencuciana ieu kedah bener-bener sae. Minimal nyucina sampai ka 3 kali ameh engkin sanguna henteu gampang basi. Teras ieu abi bade ngalebetkeun heula suluhna. Soalna pami suluhna henteu nganggo awi teh sok sesah hurungnana teh. Sing sanaos ieu cara masak nasi nana teh rada sesahnya. Tapi da kumaha atunya ari karesepna sesepuh kapungkur mah da geuninganan sapertos kieu. Ari teu dipangmasakeun sapertos kieu engkin bilih pundung bilih teu tuang. Matakan wayahna we sing rada sesah oge nya turutkeun kana kahoyongna. Sedangkeun ieu teh masih sekitaran tabuh 2an. Ayeuna di luar teh pas nuju panas-panasna. Pokona mah panasna teh jadi double sareng panasna tina mayunan hau deui. Teras tong hilap pami seengna entos saheng langsung we ieu teh beasna dilebetkeun kana asepan. Saatos kitu teras we ieu teh beasna urang lebetkeun kana seeng diseupankeun heula alias dikukus nya baraya sadayana. Kumargi ieu videonana teh masih keneh panjang. Janten kanggo videona lajeng part 2 nya.